Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa tepang deui sareng Mang Ino dina dongeng Sunda Liwung Teh Yeni. Ayeuna Liwung Teh Yeni bagian ke-25. Ulah hilap pamirsa, pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Subscribe gratis pamirsa. Sumangga nyanggakeun. Liwung Teh Yeni bagian ke-25. Saha anjeun kalangkang hideung anteng nonggongan ambekan Sri ngahegak nahan keuyang pulangkeun anak kuring ngaringkang muru kalangkang orok direbut dikegepan di narangkulang. Sri Malik maksudna ninggalkeun gep pundukna aya nu nyaba. Nung ieu akang Sri ngarandeg tuyul ngalieu patepung teuteup jeung warji nu geus nyampakeun imut. Hate Sri ngageter aya kasono nu can kedal. Aya kaheman ngalangkang dina ingetan lawas teu mulang. Kakangen manteng miharep endah sasarengan Sri males imut. Akang Liwung Teh Yeni bagian ke-25. Ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Borelak panon warji ngurilap semu beureum saliwatan. Meg hulu angen asa kapeupuh orok ngear rorowesan na kegepan. La ilaha illallah. Halon harewos miharep budak jempe. Bray nembongan na ingetan mangsa nempo salaki gundam maksiat. Ate nyeriwik rasa disisit. Lar deui ngaliwat ngalangkang na tetempuan mangsa salaki bala kecerakan sukan-sukan. Katangen getih ngalembereh dina sisi bibirna. Seak hate karerap teu puguh rasa. Liwung Teh Yeni bagian ke-25. Ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Ampun Gusti, warji nyamperkeun Sri pakeuh ngeukepan buah ati. Ditatap diusap ingis ilang sabab kasono can cacap. Si kasep diambung warji anteng ngawaskeun rada anggang sengit orok asa ku anteng. Sada gendingan ngawirahma tapi Sri geus teu kagoda ku tetempuan jeung dedengean. Ibu sono anaking ibu ridho sabab hidup ayeuna dina kaheman nu maha kawasa. Liwung Teh Yeni bagian ke-25. Ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Nu red Sri melong deui salakina nu ngawaskeun rada anggang. Awak warji luak leok lir teu tulangan diulinkeun angin. Wujudna ngagedean ngajangkungan, sirahna ngadang heak, muringis nahan ka nyeri. Sri molotot nyakseni kajayan nu teu disangka. Niat ulur tapi suku kawas kaeurat, baham ngap teu wasa nyoara. Liwung Teh Yeni bagian ke-25. Ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui.
Sirah warci lalaunan robah jadi hulu kuda, sedang badana tetep manusia nuges diuuda. Tetep sinis sinebaran maneka wisaya, hulu kuda siluman gulak gilek tuluy ngahiem mere tanggara sangkan Sri waspada. Kasima wujud kuda siluman teburung gimbir batin Sri nyang harepan. Orok ditetep katangen rupa nu mimiti pias tambah panon kawas rep-repan nundutan hate mimiti lewang. Su nu kasep ibu duh. Angin nyaor ngingraikeun buuk Sri nu ngarambut, gending beuki kapireng ngalagena. Ngawirahma marengan kidung peteng, hawa karasa bayengyang tambah sagala sora mimiti cuce minuhan dedengean. Sri waspada sabab geus apal kila-kila, incuing milu harus ngelakan mangsa kuda siluman ngahiem deui rek muru ka Sri. Balai geus megatan diri, Sri Malik tuluy ngabecir ngajauhan wareci. Liwung teh yeni bagan ka-25. Ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu tos subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Nuting cakakak ting cikikik reang patembalan awor kabawa gelegukna angin, gajantung ratu hate pipilun tagiwur. Rek kamana nu daguan. Sora agem mata kukurayun, sabot lumpat bulak dipelong deui brug awak mental ngegedebut ti jengkang nemda kuda siluman nu geus ngajegah hareupeun. Sri ngoceak ngeukepan budak. Liwung teh yeuni bagan ka-25. Ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Sri Nguniang maksakeun hudang, dengan siluman manjangan ngarongkong ngaranggem orok tina aisan. Dikekepan tipe pereket tapi si kasep karasa leueur hingga lesot tina rangkulan. Ah kasep. Orok geus dina cekelan dua leungeun siluman. Di ayun ambing sora kidung nu ngagalindeng tina sungut kuda siluman, sedeng Sri Andiprek teu bisa ngusikeun awakna. Panon mencerong teu kicep ka makhluk nu ngais anakna. Maringkang dina kalangkang, ngalengkah dina kahayang. Nyaangan dina angen-angenna mendem lara jeung hanjakal. Liwung teh yeuni bagan ka-25. Ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Ngaringkang ngudag kalangkang, nyawang endah kasenangan, kapahung rasa kaduhung tuker dunya nuku raga indung. Ngaringkang jeroning peteng daki dunya tuker nyawa, hayang tanggah kudu sarakah, hayang mulia kudu tega. Sakilat orok geus pindah kana sungut kuda siluman. Sada ting peletok ting
derekdek kapireng jeung ceplakna kuda. Sri ngajenghok, ngajerit tanpa sora, ukur baham calangap. Awak ngadeg-deg, kesang remes masuhan sakujur badan. Liwung teh yeni bagian ke 25. Ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Mutu subscribe hatur nuhun hatur nuhun. Getih ngalembere tina sungut kuda. Kawas nu nikmat, getih nu ngeclak di lemetan, wujud siluman robah lalaunan bari ngelepehkeun tulang-tulang orok nu geus bubuk. Kuda siluman ngajenggelek jadi wujud salakina deui, nu nyusutan bibir ku tonggong leungeunna. Tulang bubuk ting karepruk ragrag jadi emas guluntungan teu beda jeung nu dilepehkeun. Hanca kopina pamirsa sadayana tur nuhun nu tos ngiring nyakseni liwung teh yeuni bagan ke-25. Diantos liwung teh yeuni bagan ke-26. Mutu subscribe hatur nuhun hatur nuhun hatur nuhun. Cag